Hirup teh sarua jeung nyebrang jalan, kadang kudu sabar, kadang kudu gancang, sampurasun. Ari moyan mah henteu aya kurikulum, tapi sok aya ujianana. Nah kuat bari henteu meuli gorengan jeung ngopi di pinggir jalan. Moyan teh kadang sok ditambah ku gorengan panas. Urang lalajo lalu lintas. Jalma-jalma nu teu eureun jalan, urang oge kudu terus maju. Kadang aya kesempatan, kadang aya hambatan, tapi kudu dilakonan. Hirup teh sarua jeung nyebrang jalan. Kadang kudu sabar, kadang kudu gancang, tapi nu penting mah ulah henteu boga tujuan. Wilujeng aktivitas mugi sagalana dilancarkeun dina sagala rupina. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Moyan yuk Ngarasakeun kahirupan, ngarasakeun cahaya panon pole, jeung nyambung deui jeung diri sorangan di lembur mah. Moyan teh jadi kabiasaan.